Wilujeng tepang deui di acara Babandung Kuping bareng AE Channel. Hadirin samudayana, sabada urang paham pentingna ilmu kangge kahirupan urang hirup di alam dunia. Nalika urang manusia ku Allah dipaparin akal gorizi, akal nu sehat, di mana akal eta tiasa memahami kanu namina mang pirang-pirang ilmu, di mana ilmu teh jantan motivasi seseorang tiasa amal, amal anu sah nu absah nu leres jeung kaangge. Sebab kahirupan urang teh aya requestan, aya tugasna nya. Lamun ku bahasa ayeuna mah aya tugas pokokna kudu naon sih kitu nya. Urang paham bahwa tugas urang di alam dunia kudu ibadah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pikeun ibadah ka Allah. Ngan supaya urang ibadah amal urang teh leres kaangge ku Allah tah kedah terang carana. Mantakna dina bahasana ge ubudu. Ai ubudu teh aktivitas manusia jeung jin. Ya. Naon amaliahna mah? Tah eta disebut ibadah. Mantak ibadah teh aya ka Allah, aya ka salian ti Allah tak kedah terang. Atau kasaha salian ti Allah hiji tiasa amal nate motivasi nate karena naon hawa nafsu kahoyong ya. Atau napi karena royuna akal pikirana jadi ngagugu akalna. Biasana kan ari hawa nafsu mah patokan nate antara resep jeung teresep, suka dan tidak suka kan orang sok kitu nya. Amalia hiji perkara teh kadang-kadang resep jadi semangat hoream pada teresep ya. Eta wajar gitunya ngan eta teh akal nu can ngangge ilmu nya. Atanapi urang ngamalkeun hiji perkara ibadah karena ro'yu nya. Nalika akal urang can dibumbuan ku ilmu ku keimanan nya, pasti emutan urang teh untung rugi geuning maneh giat da untung piuntungan gitunya. Geuning maneh cina cicing wae lah ieu mah teh harti rugi pirugieun sami gitunya. Ai bahasa ibadah ka Allah mah level tinggina henteu pada resep jeung teresep, henteu pada kaharti untung jeung rugi, tapi karena ngabdi we ka saha ka Allah. Ngan teu saenaknya rios eta teh kedah diilmuan supados janten motivasi. Ya, sakedik penjelasan ya. Dina surah Al-Baqarah ayat ke-21 dijelaskeun, ya ayuhan nas, yeuh manusia nuku Allah dipaparin akal sampurna nu sehat kudu apal anjeun ya, bahwa urang teh kudu naon ubudu kudu ibadah diparentahkeun eta teh kudu amal ya. Ngan biasana urang mah salaku manusia anu rasional nu paparin akal gorizi sok aya pertarosan geuning dipiwarang ya. Nalika seorang anak dipiwarang ku bapakna ku ibu ramana jungjang ka warung ya. Emutan nu pertama ka emutan naon naon urang ka warung atapi dicaram ulah sok ulin ti peuting pertarosan anu rasional geuning urang ulah ulin tah eta teh teu kenging naon doktrin ai doktrin teh lah kudu ngarti we pokona mah kudu indit kudu cicing henteu tapi kedah secara ilmiah sabab akal moal ngarespon nya moal puaseun nalika teu dipaparin naon ilmu engkena bahaya kitu nya. Sanaos aya kalana ibadah teh nya akur jeung kahayang kaharti ku akal jaba aya dina parentah saha Allah ngan kedah dijelaskeun ya. Tah bahasa ibadah teh aktivitas urang sehari-hari kasaha aktivitas urang disembahkeunna robbakum zat nu nyiptakeun anjeun allazi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun dina ayatna dijelaskeun ibadah kazat nu nyiptakeun nu ngurus anjeun jeung jalma-jalma sameme anjeun supaya urang takwa. Tah takwa teh ngalaksanakeun parentah Allah nebihan laranganana mun prak tiasa kitu namina ibadah. Ngan tadi teh ya urang mah kapan ngalaksanakeun hiji perkara kedah aya naonna alasanana ya. Ninggalkeun hiji perkara kedah aya naonna alasanana ai alasan teh dalil teh ilmu ya. Jadi motivasi urang ngalaksanakeun hiji perkara atanapi ninggalkeun hiji perkara tah eta dalil namina teh ilmu. Mantak nalika akalna sampurna pasti
peryogi naon klarifikasi kudu kahartos ku akalna. Ya, lajengan ayat 22 na dijelaskeun allazi ja'ala lakumul arda firasyan. Ya, salian ti Allah nyiptakeun anjeun manusia teh Allah ngajadikeun bumi ngampar jeung fasilitas nu aya dina bumi. Bahkan was-samaa binaa Allah naon gitunya ngabangun namina langit. Dina ayat sanesna dijelaskeun ngabangun langit teh tanpa tihang. Subhanallah. Terus wa anzala minas samaa'i ma'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Teu kalah pentingna nu kedah ku urang tafakuran teh Allah nyiptakeun langit jeung bumi teh jeung nurunkeun cai ti langit ka bumi nalika diserep ku bumi fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Subhanallah. Bakal tumbuh tutumbuhan tina tutumbuhan eta teh ayana naon samarot bubuahan pikeun rezeki aranjeun. Mantakna mun ku urang ditafakuran ya teu aya manusia rezekina kajaba eta tina perut bumi. Hok naon rezeki ai rezeki teh sesuatu anu bisa di alam manfaat baik berupa naon sandang, pangan, papan hok diemutan. Teu aya fasilitas anu ku urang diangge kamangfaatan kajaba sadayana tina bumi. Sanaos teu berbentukna buah kitunya. Dah samarot dirinya teh kitunya. Ya, henteu berbentukna buah wungkul, buah pare nu ku urang sok dijanten ke naon, sangu, buah mangga, buah naon wae eta mah. Tapi maksudna aya emang berbentukna buah tuangan, aya berbentukna buah teh kamangfaatan. Seperti kai kan teu dipurak naonna buahna, tapi tangkalna jang nyuhan kitunya. Atanapi naon, seueur-seueur deui kitunya. Mantakna contohan ku urang samudayana. Allah nyiptakeun bumi jeung langit sinergi nu luar biasa. Bahkan keseimbangan ya, ekosistem subhanallah mun urang diajar biologi sangat berpengaruh gitunya. Nu intina eta teh jang urang jang manusia fasilitas eta teh jang jalan ibadah ngan moal tiasa jalmi ngamangpaatkeun dunya jeung eusina jeung fasilitasna. Subhanallah dunya ayeuna nu matak manusia serat ti kawit naon ti kawit mun urang mah meureun kaindahanana bahan tambangna nu jadi papaes manusia kadieuna mah jadi kendaraanana jeung sanes kantenna subhanallah kitu. Eta teh kuduna mah jadi bahan tafakur. Naon bahan tafakurna? Allah maparin fasilitas mun bumi mah jeung fasilitasna jeung tuangeunana jeung leueuteunana bahkan urang nage diciptakeun ku Allah kudu sadar tah urang dipaparin kieu teh emang kudu kieu kitu-kitu wae henteu kudu ibadah urang cicing di bumi Allah teh kudu sesuai ketentuan Allah. Mantak aya nu nyebatkeun para ulama al ilmu huwa kitabullah. Ari ilmu teh hakikatna naon? Kitab Allah, wahyu ti Allah petunjuk kahirupan urang naon? Ngamangpaatkeun fasilitas dunia jeung eusina jeung langitna jeung eusina. Jeung urang ge hirup kudu jadi kamangpaatan sabab aya tugasna kitu. Aya fungsina, ibaratkeun fungsi HP kangge naon? Mempermudah aktivitas kangge nelpon, ngirim pesan, WA-an jeung sanes kantenna sami. Makholak tahadza batila. Allah nyiptakeun sadaya perkara teh teu sia-sia, aya tugasna jeung fungsina, kamangpaatanana. Ai urang mah lebihan teuing lah. Minimal meureun urang teh sing mangpaat jang diri urang jeung urang kedah terang cara ngamangpaatkeun naon bumi jeung fasilitasna. Mudah-mudahan urang samudanyana langkung paham deui ulah sampai fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ulah sampai urang teh naon ngajadikeun Allah teh tandingan. Aya deui nyekadkeun nya aya deui diibadahan salian ti saha Allah mantakna kapeng keur dibahas dina surah Muhammad fa'lam kudu apal anjeun la ilaha illallah. Naon makna la ilaha illallah? Teu aya deui nu maujud nu aya nu kudu kurang diibadahan kajaba Allah. Naon diibadahan maksudna ditaati parentah jeung ditebihan larangan. Nah, saha nu tiasa kitu? Jalmi-jalmi nu paham ilmu nalika akal gorizina tiasa ngemutan nya kana naon? Kana ayat-ayat kauniyah nu berbentukna tadi bumi jeung langit jeung eusina atanapi ayat qauliyah nu ngajelaskeun nya mang pirang-pirang petunjuk wahyu dina kahirupan.
Mudah-mudahan urang samudayana ku Allah dipaparing kakiatan, ditakdirkeun tiasa senantiasa akal urang menggapai ilmu pengetahuan nu kadituna urang tiasa ngupayakeun janten hambana anu sae. Amin ya robbal alamin. Sakitu wae. Wal afu minkum wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.